Sampaikan pesan konser serta sapi dan ini merupakan aduh naon ieu teh neng teh ujug-ujug nakok Saha ieu ari ieu saha ieu Risma kabogoh akang sanes eta teh ieu neng kamari kan akang ninggal ngadu domba eta teh ngaran domba anu akang neng indah ngaran domba teh Risma asa kakak rek pan domba istri nami urang atuh akang mana nu nyeri atuh nyeri akang aduh guys nyeri deui neng sareng lagi nyeri awak teh kun neng jadi takut teh ceritanya karare enak iya domba akang si Risma nonton bulan emut teu ka abdi emut keneh teu oh emot neng emot saha cerit neng cerit sombong sombong apa mah terus gaduh jojon cenah nu tos gaduh deui nya nya mohon geus sareng neng henteu eta mah gosip neng oh sok tong percanten kana datang si itu, aing neng oh nya di Banjur baik kawartoseun ka Neng Jonet halo kumaha tah kunaon bangun sieun ku Neng Jonet ini ieu nya kang ieu mah meuni terasilap ka abi ah itu gitu neng silap teu engko neng wah nya tetep damang atuh kang teh damang nya tanya salam ka Neng Jonetnya neng jonet mana ya teh neng ya sak tengancen sok percanten kana nesesen adi tuh tadi nyaketan tadi nyaketan tadi geus lami nya tetangga aduh tetangga sono teh sono kang ieu teh gawe ning topina gentos ya mohon mun dipangset yang saya ku Neng Jonet san neng jonet saha neng jonet wae neng jonet wae di atas ulun nananya janji ka Neng Istri moal berpaling bohong kamu mah ih janji tinggal janji kamu mah ieu neng getos uis ya jangan TKW terus ngabangun bumi mesa sawah kan jang urang ih nah dongkap ka dieu sareng Neng Jonet nih ngatuh paneng cerita daya kabar-kabar pancena bade setia cigarek sonna pan setia eta oge neng jadi sareng Neng Jonet teh kumaha eta teh neng jonet di mana ieu teh neng beres daina naon sareng Neng Jonet teu aya ya tuh kan kami lampu dengan di jalan rayanya ayam merah hartina naon merah teh artina teh kalau kuning hartina naon hati-hati amun hijau jalan ayo atuh ayo atuh
Umur seberapa tahun? 25 tahun, Oh, 25 tahun. Eta umur pas bisa. Umur 25 tahun teh pas keur mejeuna. Mejeuna naon ieu teh, Mejeuna kawin teh. Wah, gitunya. Ari si umur ayeuna sabaraha tahun? 50 tahun. Ih, eta mah pas pisan, Pas naon saruyung? Pas. Tareh maot. Aisyah. Keur naon dinya? Ah, biasa we keur kieu tambah kesel cici Sorangan we. sorangan we. Jalan lagi ke kamar Ganti ayeuna Allah. Oh, ganti ya kan? Hebat. Hebat. Hebat mana geus kudu ganti. Ohim teh atuh. Oh, oma. Jadi oma sering euy. Ngan kieu ieu mah. Kumaha tah om tah? Coba info teh tah rada hare tah. Pokoknya kieu. Jadi anak. Ulah eleh ku awal. Boh keur bobogohan. Mungkin geus rumah. Tong sok baik. Sakalina eleh orang dijajah. Ya, awe mah dijajah tinggal tulang di situ. Harti. Sajago-jagona awe ge mah bisa nganu-nganu. Urang kudu pancet keyakinan mah. Pasti. Oh, hari kitu mah Ohim oge lamun pasnya jeung si Jone. Tara eleh kamu kamari mah dipikang ngorondang. Alus sih. Ya lah atuh si Ohim. Emang naon dilakukan si Jonet nikah ngoronang teh? Oke kieu. Neng Jone ngorondang sabari purah-pore mamawa sapu. Pek we ngomong keluar sia Saruhin. Tong nyuput wae dihanapeun ranjang. Lamun wani mah jeung aing ka dieu cenah sok sia. Eta mah si anu eles, ya teh ku si